Aduh, anak aing tuh bisa balik ya. Mana tarikh lebaran deh. Iya sih gara-gara corona. Terus aing pusing mikirin gitu baik. Nek kamu boleh lah. Masih banyak aing kumaha ieu nya di kota. Corona. Coba sadang deur, gerak gede, berjangkung jual sakuai. Si Abah. Bah. Bah. Keur naon, Bah? Keur hees. Eta si Abah ari ngajawab padu bae. Atuh pogo, pelurah abah kadang keur naon. Tos bah, ulah dilamunkeun. Si Aceng mah pasti bisa balik. Ka dieu bah. Bah, ka dieu bah. Abdi arek mere saran. Arek mere saran naon tah? Kieu bah. Eta si Aceng pura-pura edan. Jelma edan mah bebas. Ari palura. Arek mere saran apa ngajak gelut? Kaheula bah, ulah loba teuing ambek. Geus kolot kudu isin. Pan keur dimusawarahkeun, tapi teu ngabahas nu edan lockdown. Kumaha tah saran ti abdi? Tos heula bah nya. Abdi arek ngontrol heula bising aya warga anyar atanapi ti kota datang ka lembur urang. Mun lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa bener tanya saran si lurah? Anak aing titah edan. Puasa kedol keneh. Lapar. Oh. Beeng si Paraban can ya. Oh ai. Paraban bae gitu dong. Yok. 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 Indonesia doang yang lebaran. Gede-gede makanya. Yo. Coba nyatuan. Kira gede na yuk. Lebaran tiba apa? Lu nyatu. Lah jauh. Tadi. Yuk. Sehat, Damang. Alhamdulillah sehat. Ada ke mana Pak Lurah? Iya, bade milarian bilih aya wargi ti kota, datang ka lembur urang. Da nguping-nguping nu ti kota teh teu tiasa ka lembur urang. Ieu mah bilih aya nu datang. Hatur nuhun nya gitu we lah. Yo, mangga.
lembur deui jigana ka dieu teh euy. Meni bala kieu. Ceng. Ceng, kenaon Ceng? Ceng. Aceng lain. Si Aceng mah di kota keneh tuh di ditu. Abdi mah Ujang. Lain ya naon ngagoro-goro Ujang. Ari Ujang anak saha? Meni galak-galak teuing. Sing sopan atuh ka lurah. Ieu palurah. Hampura burung lur hampura ya. Hampura urang mah teu nyaho. Ari sia teh nyaho. Abdi mah teu nyaho ka lurah. Hampura ya hampura. Eta embe saha? Bagus amat jeburna mah di bohai. Jual baik kuing lah. Mumpung keur bapak aing ngeueuh. Lumayan jeung beli baju lebaran. Geus ieu lurah. Bang urang keur butuh. Wani barang teh sok. Tapi Bapak Ujang nyahoeun teu? Ih, eta mah ulah cenah nyaho Bapak Ujang mah. Ulah dibere nyaho, ieu mah soalna pan urusan Ujang ti leuleutik. Geus ulah loba obong tah ceklan. Wah, lumayan lah. Cukup jeung sakajaroan mah. Lumayan. Ceng. Yok ka dieu. Enak lurah, aduh. Enak ya. Coba pangbukakeun ya. Buka. Teu bisa palurah mah ye. Eta si Ujang nalikeun embe jiga aduh. Bageun Ceng. Kae sakalian bawakeun Ceng nya. Bawa ke mana ya? Ka imah lurah mah nya ka pasar. Oh, siap. Kae diupahan di ku palurahnya. Siap. Nuhun ya Pak Lurah. Antarkeun ya. Mohon. Apa benernya saran si lurah anak aing teh edan? Apa aing nelpon si Aceng heula nya? Ayeuna di seban teleponnya. Biarlah. Halo, Halo Ceng, kenan Bah? kieu Ceng. Saran cek si lurah. Aceng mun hayang balik ke lembur. Aceng pura-pura edan. Ai si Abah, naonan aing mah sakieu kasepna ditu jadina edan. Kumaha? Geng ke. Siap. Ke. Ai ieu si Abah, bener kitu jeung palurah aing kudu kitu ya. Oke. Nanya. Geus lah dilakonan ku lah. Liar teh. Yang penting kalembur balik. Dahar semur kebo aja ngeblong mantap yang penting mah kangen aja si emak si Abah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, lu Edan. Tahan ya, kau kita. Aduh, udah. Abah, 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 Abah. Siapa kemana yuk? Abah, Abah, Abah. Ayo gitu ambu, halu amat. Abah, Abah, ayo lu Edan gerak. Ih, Abah. Ambu abahnya waktu gerak. Gerak, Abah. Ayo gerak, Abah. Mana Medan, mana Medan? Iya anak abah ya. Asep teh ya. Hei. Anak abah ya. Anak abah. Iya anak abah nu kasep teh ya. Itu.